Den, ternyata iya kabehanana bibit berwit tadi Deni. Terus bisa cek. Hakim bisa keras kadeni. Hakim bisa kadeni mayan. Kira mah Hakim. Abdi kira ngartos itu memang abdi sanes abdi alim dicarekan. Wami abdi ayeuna laras abdi gaduh salah sok geus carekan ge. Mangga kitu. Mung abdi naon lepat abdi. Mace punten pisan mah. Den. Deni nya teu ka indung bapak. Nya tuh mang kantenan. Berjeng urang ngadeg-deg pas ngadenge indung bapak urang di bawah. Mending indung bapak Deni jadi korban. Mending ayeuna Deni jujur. Jeung bener hareupeun mang. Maksudna mang, lain maksudna. Jujur ka mang sing bener. Ai silaing yang paeh teu. Astagfirullahaladzim mang. Kela mang maksudna kumaha itu abi asli abi kira ngartos mang. Sok nu anu jelasna we kumaha ieu teh. Iya. Naon maksudna Deni ayeuna mawa Sultan ke Bandung? Lain Sultan ini sorangan. Cek si Adang, nyerang. Terus deh. Punten Den. Mang jujur yeuh nya punten nya. Rasan cek. Muhun Mang abdi rumaos nyerak Uten ke Bandung. Tapi da lain abdi nu ngajak, da Uten anu memilu ka abdi. Nah maka dibawa. Datang ke Bandung, ngajak ditumbalkeun, ditabrakeun ka batur. Jujur. Astagfirullahaladzim mang. Punten mang. Abdi teu niat kadinya. Kaneng. Eko wae maneh mah. Naon dendam? Maneh ka urang dendam? Kada dituntut duit 50.000 masalah Sultan tira. Teu aya mang. Abdi teh dendam. Bener sia ngomong. Nu kadua, naon maneh make jeung nutut ka si Adang? Duit 4 juta. Astagfirullahaladzim. Bener Adang? Aduh Den punten pisan mang. Mang jujur ka Acep punten pisan. Mun duit 10 juta. Kandan Den. Kok mang kan tiluan genep juta. Kuda ini kan 4 juta. Didinya urang kakarek ngerasa teungeunah dituding ku Mang Adang. Turta urang rada keras ka manehna tiluan. Mang Acep, Hakim, Mang Adang. Hampura mun abdi calutak ka Mang tiluan nu ngarasa Mang sahureun ti abdi. Hampura mah. Abdi teu ngeunah teu ikhlas teu ridho lamun teh mah cek paribasana mulai tadi diomongkeun abdi nuntut 4 juta. 4 juta naon Mang Adang? Aduh Den. Jujur Den. Jujur. Ayeuna keneh mang nyanyiin jiwa 3A Den. Nah maksudna Den ini kak mang gitu. Tadi kan dia nusuk di jalan. Duit 10 juta ti Bu Mirda ku mang 6 juta kan ku Deni. Dicokot 4 juta. Kela Mang Adang tong fitnah ke abdi mang. Iraha Mang Adang diteken duit 4 juta ku abdi. Punten ulah kabohong Den. Jujur lebih halus Den. Nya iraha abdi neken ka Mang. Urang rada emosi ka Mang Adang na waktu harita. Mang Adang nudingkeun ka urang yen urang anu minta duit 4 juta. Punten Den. Coba heula Mang Hakim ka Deni tara keras. Tapi dina poe ayeuna bisa saja saya membunuh Deni. Nu kadua, Deni harus tahu Deni ini di mana, Den. Orang tua Deni, keluarga Deni di lembur. Urusan jeung Hakim. Ngagedar urang di dinya angen. Rasa keheul, rasa geuleuh ngagulung ka tilu jelema eta. Adang, hampura lamun urang ayeuna ka maneh kasar. Turta urang hampura mun ka maneh calutak si Adang. Jujur sia maneh ngomong ka urang. Ti Bu Mirda maneh diberi duit 10 juta. Leres Den. Leres tu masa 10 juta. Tapi kan Deni ngancam ka Mang. Deni rek ngalaporkeun ka Bu Mirda. Ieu Mang jeung Acep jeung Hakim deukeut. Mang Adang tong ngaludoma abdi Mang. Jeung Mang ulah fitnah ka abdi. Mang ngomong ke duit ku abdi 4 juta. Ira abdi minta duit ka Mang 4 juta. Udah Den. Deni ulah kelit lah Den. Den. Mang jiwa 3A. Dina jero 3A saling terbuka. Keur kitu Mang Hakim oge ngilu cumarita. Deni teu meunang ekol. Jengkol loba di pasar Den di kilo.
tapi ekola di Deni naon maksud tujuan ini maka jangan ngancam kadang make belati kalau gitu orang ngajawab ka Mang Aki bajang mundur orang salengkah henteu Mang saha nu ngancam make belati saha Mang buktina aya kalau gendang tetelanya pisan geringanan Mang Adang ngaluarkeun belati tina jero saku jaketna dah dan dah buktina kadang geus ngancam tinggalin kan dina mobil Mang Mang ieu mah fitnah ka abdi Mang Den hampura nya naon Deni make jeung ngancam ka si Adang lamun teu mere duit 4 juta ka Deni dek dibejakeun yen urang wau jeung si Adang maneh nah mana jadi kalaporkeun sa ka Bu Mirda naon urusanana beung maneh beus ya Mang Acep tegas pisan ka urang nyarita keur kitu Mang Aki moge ngilu cumarita ingat Den di sini lain di lemur sorangan Deni genah di dia ingat Den Deni aya masalah jeung Tri keluarga Deni cek Mang Akim harita manehna ngancam ka urang hampurannya Mang Akim abdi calutak ka Mang urusan ieu teu kudu emang mamawa indung bapak urang wani mah gentle aja jeung abdi Deni wani emang benar sejarah Korea Utara Kim Jong Un kejam tapi Akim lebih kejam cek Mang Akim berjeng nepak dada Den aya Deni patah kene teh hirup naon kitu Mang aya hirup jeung paeh mah eta mah takdir Gusti Nu Maha Suci aduh sia nah sabeuki kurang ajar sia ka aing teh abdi geus apal kabehanana Mang apal naon Mang tong ngabohongan diri sorangan apal naon si laing dek geuneuh aing ya wah bisa maneh ngaruntukeun Acep moal naon bisa naon maneh nyaho naon maneh ha basa Mang Adang kalemur dianteur ku abdi tapi abdi ngintip di bibir Mang teh geninganan urut supirna Bu Mirda Mang Akim sarua urut supirna Bu Mirda Mang Acep ti heula maok budakna Bu Mirda nu diaranan si Uten teh eta lain budak Mang jujur Mang ngomong ka abdi saha si Uten sabenerna Mang kurang ajar sia ngahudakeun macan keur sare sia